Yakin anu ngaranna hirup mah nya Ari gitu. teu bisa diukur ku panjangna jangot. Oh eta. Maksudna kumaha teh saha? Aya we kieu nya nya. Heeh. Eta bapak aing Gubernur Jawa Barat Kang Dedi teh ya. Pan ari ngomong teh sok make sastra geuning mah nama Murwakanti. Murwakanti. Heeh. Eta teh disebut mantra cenah. Mantra cenah. Cing kumaha menurut lah. Eta mah meureunnan jelemaana we kadang-kadang pinter kabalinger nya. Gitu dah. Ari kedua mah ari orang Sunda mah memang dina bahasa mah tabiatna seperti itu. Jadi naon teh untuk togmol istilahna mah naon malapah gedangnya. Cara contoh geuning aya kieu malut ngungkuy ngabandalut tempat-tempat nyatang pinangnya. Ngepir pasir nulung kawing mapai lebak nulung kewang nyorang Tegal jeung wahangannya. Gitu sejak nyumponan janji pasini anu geus di tangtukeun ti kamarina. Pan eta teh panjang kali lebar kali tingginya ngawangkong. Asa inget ngantor kawin wae. Lain mantra padahal kitu mah teh lain sastra meureunnan gitu. Kalobo teh jangot paranyang dijarubah. Ngari hulu ubuhan gitu. Hulu nama da botak. Tak nu digugulung teh tong cangkangna hungkul nya. Buahna eusina jerona heuh. Gitu. Da jauh ge teu ngeunah ngagugulung cangkang mah. Sina hakan. Kos monyet ngagugulung monyet. Gitu. Manehna ongkoh deui rada deukeut ka monyet juga. Gitu heuneun Kalapa. gitu.